mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Neangan Bapa karangan Ki Leksa. Nu kasanggakeun ayeuna bagian ka-86 para mitra sadaya. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-85, ayeuna Mang Jaya namatkeun bagian ka-86. Sadinten 2 kali upload para mitra enjing-enjing sareng bengi nyanggakeun bae. Namun upami hoyong anu tamat aya di playlist. Mangga para mitra moal bosen-bosen Mang Jaya ngadugikeun dongeng-dongeng perselamat. Aya di playlist, buka playlistna para mitra di dia aya 60 judul. Bade dongeng naon aya di dinya nu paros aya mah kitu. Terus tamat. Namun seueur keneh dongeng nu teu acan diangkat seueur para mitra. Dina naon teh perbendaharaan dongeng Mang Jaya nu teu acan dialihkeun dina kaset kana MP3 dugi ka MP4 seueur keneh perbendaharannana kantun ngalihkeun sadinten ngalihkeun teh lami ulah wargi mangga we upami dongeng salamina 45 menit para mitra sami ngalihkeun desa 45 menit gitu mari langkung lami mari sok aya kadang-kadang macetna gitu ngarereskeun teh meresihan teh seujajabina seueur belum kena para wargi nyangakeun bae dongeng judulna Neangan Bapa karangan Ki Leksa dina bagian ka-86 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Ki Leksa nincak bagian ka-86. Sakumaha nu kauninya para wargi juru simpen parantos kabongkar rusiahna. Si horeng anjeunna teh Wiganda, bapana Anggara nu keur diteangan. Samali harita teh parantos sapu yen juru simpen alias Hawiganda teh bakal bilu ka Anggara dina enggoneng numpas Ki Burandil. Para mitra kaum dangu geus kitu mah teu laloba omong deui bring arinit ngajugjug ka guha Ki Burandil. Guha peteng nu geus ancur teu aya nu malire da lain eta nu jadi tujuan. Mana komo da geus ruksak pisan hese asup ka jero kahalangan ku batu nu numpuk lain saeutik. Sajroning leumpang teu boleh galecok ngobrol. Ngaguar pangalaman masing-masing rupa-rupa hal nu can kaharti dicaritakeun deui. Da puguh loba pisan itu ieuna hirup teh. Ari Anggara bungah nu taya papadana lantaran geus haonta cita-citana, geus hasil manggihan nu jadi bapa. Kitu Dewi Ganda alias juru simpen dunya asa milik manehna sorangan. Dina awahing pubagja bisa ditepungkeun jeung nu jadi anak, sarta dina kaaya nu sakitu mata kreueusna. Oh, Bapak, jauh kene guha Ki Burandil teh. Ceuk Anggara bari jongjon leumpang. Lumayan jauh ujang. Tapi pikeun para jago mah teu matak jadi halangan. Sabab nu jauh bisa jadi deukeut asal bisa ngagunakeun ilmu. Nganu perlu dipikiran urusan yang hareupan Ki Burandil nah hari kumaha carana. Ceuk juru simpen malik nanya. Urang atur epa tu sangkan laukna beunang caina herang. Ki Burandil katangkep urang salamet. Kieu atuh ujang, bapa rek api-api laporan. Moal wakan nemongkeun, yen geus talu ka ujang. Keur saheulanan bapa moal pipilueun, rek cicing we heula di tukang. Ngan engke di mana tarung geus der bapa rek mantuan ti tukang, numpes balad Ki Burandil nu lain saeutik. Jeung rata-rata ilmuna luhur atuh sajabati kitu bapa usul. Ki Burandil ulah dijorag ka guhana, leuwih hade tang-tang sina bijil. Ajak tarung di tempat nu lega sababun asup ka guha cilaka. Loba burang jeung rungkang nu bakal ngabahayakeun ka pihak urang. Tah leres kitu maksud abdi ge Pak. Urang tangtang sina bijil, urang ayonan di luar ngan abdi perlu terang kana kakuatan musuh. Saha nu dianggap ngabahayakeun. Ari nu elmuna salureun bapa mah ngadua. Nyata Kang Tua jeung Ki Burandil nu sejena mah najan loba ge babari bapa sanggup ngancurkeunana. Ilmu naon nu diandelkeun Kang Tua jeung Ki Burandil teh Pak? Tah ari Kang Tua boga ajian gelap sewu. Mun digunakeun bakal bijil tenaga batin rongkah naningan gelap. Singsa nu kabeunangan bakal tutung jadi areng kawas nu kabentar gelap we. Ari ciri-cirina mun rek ngawatak ajian Kang Tua sok mundur sababaraha lengkah sarta leungeun sok direngkepkeun kana hareupeun irung.
terus diayunkeun ka hareup bareng engkena sakaligus nonyok ku tonyokan kembar. Nya tidinya bijil tanaga gaib nu rongkah nimulkeun sora nu pating geleger. Jadi mun enyo Kang Tua mata kitu sing waspada ujang. Ulah aya nu wani ngayonan mundur we heula atawa sabisa-bisa nyingkahan eta tuana rajang. Omat ulah wani-wani ngadu tanaga moal kuat. Dupi apesna Pak. Angara beuki panasaran. Wah nyakal pisanya Bapa canyaho kana apesna mah. Sabab mun nyaho kana apesna mah tang tu Bapa ge moal eleh ku manehna. Sawios atuh. Cukup sakitu ge lah. Ta ayeuna kumaha ari Ki Burandil naon anu jadi andalanana? Bapa mah teu apal ilmu nu dianggem ku Ki Burandil mah. Nganu jelas ilmuna sagala nyampak di manehna mah. Kidang kancana, aji karang, gelap ngampar, waduk banyu, kanuragan, kidang pananyung, napakan sancang, cakar setan, wah jeung rupa-rupa deui pokona mah lah. Lengkap di dinya mah. Tapi sakumaha ceuk omongan ujang teh ilmu manusia najan pepek ge tetep aya watesna. Tangtu aya apesna. Ngan Bapa canyaho apesna Ki Burandil ujang. Nya mugi-mugi we Allah ngabulkeun kana niat urang nu mulya. Ngan tekad sing kuat urang mah datang ka Ki Burandil teh lain rek ngajago, lain rek pamer kakuatan, oge lain hayang ngajajal ilmu Ki Burandil. Tapi kedah diniatan rek nganjeurkeun keadilan, ngabela bebeneran numpes kajahatan, ngabela nu lemah micin reregedunya. Sok paripaos najan kakuatan urang sahanapeun manehna ge teu kedah sieun sareng hariwang Pak. Pasrahkeun we ka nu Maha Kawasa, nu gagah jeung bijaksana. Kitu jampena mah teu kedah susah-susah. Tah bener kitu ujang Bapa mah panuju pisan. Juru simpen beuki reueus ngadenge pamadegan anakna nu sakitu hadena. Memang kaharti da manusia mah elmuna dialas henteu sampurna sagala bisa. Nu lumampah taya reureuna tuluy maju disaksian ku panon poe nu moncorong nyaangan buana. Angin leutik ngahiliwir manuk recet di sarada ngajajabkeun ka nu rek miang ka medan laga. Gancangna carita angara sabatur-batur geus tepi ka wewengkon daerah musuh. Reg sarere eureun heula sabab dibejaan ku juru simpen yen kudu reureuh heula bisi aya itu ieu. Baraja anjeun geus datan-datan bisi aya si kusi wulu-wulu mau ngamuk gajah meta. Anjeun bebenteng utama cek juru simpen. Mula geus siap, Ki Baraja tandes ngajawabna. Dampak buleudkeun tekad omat di dieu ulah setengah hate. Jeung ulah aya basa coba-coba mun sakira teu kuat, ulah maksakeun mundur nyelametkeun nyawa. Siap Kak, temal Mang Dampak. Ayeuna keur hideup angara kabiasaan Kang Tua mun nyerang musuh tara langsung terang-terangan. Sok ngabongohan heula kawas nu nguji kana katanginasan urang. Engke mun maju ngadeuketan liang guha, omat ulah cileureun. Mun nya aya sora nu nireuneun sora bueuk eta teh ngandung harti aya musuh. Sabab sora bueuk teh mangrupa isyarat ti pamimpin mere komando ka anak buahna pikeun narajang tinu buni. Biasana mah panah jeung sumpit senjatana. Dupi terasna kumaha Pak? Ceuk angara. Aya regu pangawal lobana 8 urang. Pakarangna sarua pedang panjang, mun narajang sok babarengan mata kriweuh ngalawana. Mangiaing-aing jang kudu sieun nya mah Ki Baraja nimrung. Lamun nu salapan geus eleh biasana sok bijil nu 3. Pangawal pribadi Kang Tua pakarang rante waja nu make babandul cucukan. Mun keuna kana sirah matak bencar babatok. Eta bagian Bapa keun rek diruksak di jero keneh. Ulah aya waktu keur pikeun nyerang. Nuhun sateuacanna teras kumaha? Kang Tua tara loba omong mun keur tarung, mun matana geus disipitkeun eta ciri-ciri geus bijil amarahna. Tangtu gelap sewu bakal digunakeun sing waspada. Kumaha ngalumpukeunana Pak? Angara tuluy tatanya. Pikeun ngalumpukeun mah kudu nyaho apesna sedengkeun Bapa ge pan teu nyaho. Pan tadi ge geus dibejakeun ka hidep yen Bapa ge teu nyaho. Tapi pikeun ngahonta cita-cita kapaksa kudu ngalangar tata cara pertarungan. Kapaksa kudu aya wani ngabongohan ti tukang sabab mun teu kitu hese. Kumaha carana? Ki Baraja manehna panasaran. Mung Kang Tua tas ngabijilkeun gelap sewu gancang serang ti tukang atawa ti gigir. Sabab dina waktu kitu perhatian Kang Tua bakal museur ka musuh nu dihareup. Tah kitu carana teh. Ngami sanggup ceuk Ki Baraja. Nya alus tah ayeuna geus geus siap-siap. Bapa rek ini ti heula rek laporan ka Kang Tua. Yen di luar aya musuh, engke tangtu bakal aya nu bijil, balad Kang Tua cacing cauna, nu sok manah jeung nyumpit, eta mah gampang, kumang Dampak ge cukup. Ngan mun bijil anu salapan ujang kudu maju atawa Ki Baraja. Engke nu tiluan bagian Bapa, ngan mun Kang Tua bijil pek we atur, kudu bisa silih belaan we.
temenangan nelkeun sorangan. Tanaga kudu diawet-awet sabab musuh teh loba. Mun Kang Tua geus binasa tangtu Ki Buranil bijil. Mangapa kahartos sakitu ge? Juru simpen alias Wijana ngajak sasalaman ka Anggara. Terus Kaki Baraja jeung Mang Dampa taya nu ngomong leos juru simpen ini ti heula ngajugjug ka guha Ki Buranil. Pada neuteup ku tiluan pada ngawaskeun jiga nu hayang sidik kana rupana. Akhirna ngiles kahalangan ku Kakayon, ari Anggara ngarahuh narik napas, ret ka Mang Dampa, ret Kaki Baraja, geus kitu pok ngomong dari naker. Naon rupa nu diudag-udag ku urang ayeuna geus aya hareupeun. Tanaga, tekad, pikiran jeung sakabeh kamampuhan nu aya di urang kudu digulungkeun, kudu dikerahkeun keur ngayonan musuh. Tadi ku bapa kuring geus dijentrekeun, muga-muga moal jadi modal utama pikeun ngahontal kaunggulan. Dina hal ieu kuring menta karidoan manah Paman Baraja, pikeun ngerahkeun kakuatan ngancurkeun dedengkot garong nu nyayang di tempat kitu ceuk Anggara. Ulah salembang jang, mang geus nyiap lahir batin. Najan nyobi ka lemahan badi, mang geus sayaga. Ngan mang aya pamenda, di dieu menda kalaluasaan. Mang bakal ngabantu ka ujang ku kadep jeung kahayang mang sorangan. Mang menda ka wijaksanaan mung di Palenda, mang boga tanggung jawab sorangan. Ceuk Ki Baraja manehna kasieun bisi terus-terusan diatur ku Anggara. Paman bebas ngalakukeun naon bae, nu penting musuh ancur. Nuhun, mang siap. Ayeuna ka Mang Dampa omat, sing waspada Mang Dampa. Sakumaha ceuk bapa tadi, ulah setengah hate di dieu mah, sabab musuh beda jeung nu lian. Ayeuna eueuh waktu keur silih elingan, sabab mun teu maehan tangtu dipaehan. Anggara mepelingan ka Mang Dampa. Nya nuhun jang mang ngestokeun kana ieu amanat atuh. Yuk, urang ngadeuketan guha musuh. Mangga. Temal Mang Dampa. Braduanana laleumpang nuturkeun Anggara nu pating korosak leumpang dinu bala. Rembet ku Kakayon loba arei cucuk meuni pajejeut. Tapi tiluan geus biasa teu kagok ku kaayaan kitu. Kacaturkeun para mitra si juru simpen. Langsung asup ka guha, barang datang ka hiji rohangan gegeroan ka Kang Tua. Reket berai panto batu muka. Lol Kang Tua bijil langsung nanya ka juru simpen. Hai. Geuning geus datang deui kumaha hasil? Sila kakak di si Jajaka jeung si Mojang teu beunang. Kuring geus usaha satika pola pikeun ngayonan musuh. Tapi terus terang kuring eleh jajaten. Sabab itu mah lobaan elmuna saimbang. Hah? Eleh jajaten? Nah, boga ilmu naon si kaseuleublan teh? Elmuna aneh jeung rupa-rupa sifatna silih bantu. Gotong royong lamun nyerang babarengan kadeka sing waspada. Sabab si Jajaka teh ayeuna mah dikawal ku hiji kolot nu kacida galakna. Saha? Ki Baraja patalukan kuring ayeuna bilu ka musuh. Huleng para mitra. Kang Tua ngahuleng ngadenge kitu mah. Sabab manehna ge geus nyaho kumaha kakuatan Ki Baraja. Najan elmuna sahanapeun manehna, Ki Baraja boga kaunggulan teu bisa dipaehan sabab ngaji kajayaan. Barang geus ngahuleng rada lila, Kang Tua tuluy nyarita deui. Kurang ajar mun kitu mah lain antep-antepeun atuh. Leres lain antepeun ka. Ayeuna pisan geura bijilkeun barisan pangawal embah. Sina nyegat musuh bising ka dieu manten. Baru ke ka dieu. Pasti ka dieu pan ngudag-ngudag kuring. Kurang ajar atuh kitu mah. Edannya. Badri, bijil. Kang Tua ngagorowok kawas nu jengkel. Tekung silila aya nu datang tiluan pakaian saragam. Baju beureum calana biru nyoren tamang nu digulung. Make gagantel segede kalapa carucukan kawas kadu. Segan make kadu. Ayang ka? Ieu kuring juga di adik kuring. Cek Badri. Kokojo pangawal Kang Tua. Siapkeun barudak, pagar jalan utama, bijilkeun barisan panah. Terus kumaha? Siapkeun si pedang sanga jadi panto nu kadua. Mun si pedang sanga teu mampu maneh maju tiluan, hancurkeun kabeh. Siap. Nu ngaran Badri gegedug pangawal Kang Tua manggut mere hormat. Adina nu dua nurutan geus kitu pating laleos meuni ngagedig. Ku juru simpen diteuteub imeut hayang sidik kana pakarang nu dibawa. Garagah oge tapi hampang tilu mah. Kitu gerentes hate juru simpen, ret ka Kang Tua pok ngomong deui. Kuring mah karek tepung ayeuna jeung nu tiluan teh saha teh ka? Si Badri kadut adi-adina pangawal utama guha ieu. Tapi maranehna teu maju perang satungtung sejen mampu kene. Sabab
Nu kadua nama si Pedang Sanga anak buah si Raja Pedang nu geus talu ka akang. Nu katilu barisan panah jeung sumpit eta mah kasebut cacing cauna. Tapi nyajan kitu ge jago kitu-kitu ge. Tara kuateun lah ngalayanan jauh kitu-kitu we mah. Dalin samanea atuh. Pokona mah nu disebut cacing cau di dieu, wah di pihak musuh urang mah. Lah, geus eta teh geus kahot nu kitu teh. Kang tua seuri ngahehe agul boga pangawal nu sakitu rangetengna. Cok di mana cicingna si Badri teh Kak? Tuh di kamar tengah, tidinya aya alat paranti hubungan ka pangawal sejen. Nya si Badri nu sok mere komando. Malah bisi hayang nyaho mah juga tutulkeun. Akang rek laporan heula ka Ki Buranil sabab bisi bener-bener mata kabahayakeun. Mangga mangga. Si juru simpen atoheun pisan para mitra. Aya paribasa mobok manggi gorowong. Lantaran asa dibere kasempetan pikeun ngabongohan si Badri jeung adi-adina. Atuh basa Kang Tua ngaleos rek ngadeheus ka Ki Buranil. Juru simpen buru-buru nuturkeun ka si Badri. Sanggeus mapaegang anu pungkal pengkol gok ka hiji kamar, breh si Badri jeung adi-adina ngajega tiluan, mencerong ka hanap ana breh aya nu nangtung duaan. Nu hiji make pakaian sing sarwa hideung make iket nyorenang gonewa jeung mawa jamparing, nu saurang deui make baju koreng emas calana hideung meles, nyoren pedang horeng nu duaan teh gegedug pasukan panah jeung si Pedang Sanga. Pasukan panah jeung pedang, mangka waspada. Ayeuna aya penting. Tahap kahiji pasukan panah geramiang kalawang utama. Pegat musuh tumpes ulah nu nyesa. Upama pasukan panah teu kuat, Pedang Sanga bijil. Babad sakabeh musuh nu asup ka wewengkon guha. Teu kudu ditanya moal gunana. Mun Pedang Sanga teu kuat, kami bagianana. Bra geramiang. Kitu ceuk Ki Badri tandasna keur ngomong. Dua gegedug nu nangtung di rohangan hanap hormat ka Badri. Leos init nepungan pasukan horeng di eta tempat geus diatur para petugas keamanan. Jalan-jalan, patempatan jeung alat-alat pikeun ngagempur musuh. Sanggeus mere parentah Ki Badri malih gek diu. Ari ret ka juru simpen manehna ngahormat baripokna. Wilujeng tebang kumaha bade mangkang? Berkah teu kuat teu kieu ayeuna mah ngan keur sedih we sabab akang mah teu hasil ngelehkeun musuh. Malah pang nalumpat ka dieu ge. Bakat kutaak akang teh era ge kapaksa bebeja ka Kang Tua. Ceuk si juru simpen. Api-api geus eleh jajaten gek milu diu. Bagian kuring nu kitu mah kenehna mah disesakeun. Aya sabaraha urang musuh teh Kang? Teu pirangan tiluan, tilu ese. Kitu ge geus aki-aki nu hiji mah geus meujeunna ruangeun. Das tanagaan kene. Tong sieun, tong salempang. Tah, adik kuring bakal yang ye ngaganyangna ye kuring kapalana ye. Badri nuduhkeun adina nu dua. Nu salawasna tatan-tatan taralesot tina pakarang. Satuluyna juru simpen ngawadul ngalir ngidul ngajak cacarita ka Badri jeung adi-adina. Ngahaja ngarah nu tiluan rada balanga, engke mun si Pedang Sanga geus ancur kabeh nu tiluan rek disikat ku si juru simpen kitu tujuanana. Cagtuna carita ka ayan juru simpen. Ayeuna caturkeun anggara jeung baladna. Harita beuki deukeut kanu dituju. Barang tepi kapalataran nu rada lega, kadenge aya sora bueuk, ras inget kana papatah juru simpen. Mang Dampa Surti manehna gancang narik napas. Geus tatahar ngawatek aji banyu rungsit pikeun ngagayuh angin nu kacida gedena, maksudna mun hujan panah rek dibalikeun. Nyaan para mitra, omongan si juru simpen teu nyalahan, cacap sora bueuk siut hujan panah mendirabeng. Kawas kemang eurih katebak angin anggara tatan-tatan. Ari Mang Dampa ngayunkeun dampa leungeun bari muih ka unggal madhab. Kerung datang angin ngaguruh ngaburisat panah baralik deui crep-crep kana tatangkalan. Aya nu milepas kanu bogana kadenge anu nyebut aduh. Barang jeung kitu Ki Baraja nu geus janji rek meta. Harita ge ngabijilkeun kamahiranana ngodok saku baju ngarabu sabang saning jarum. Kiur diawurkeun ka sakurilingeun manehanana. Ditujukeun ka musuh nu nyarumput di nu buni. Koceak nu ngacerit curung kunung nangtung tapi bari tangah leungeun kekejet bru namru teu kadenge deui sorana. Kabeunangan ku jarum racun Ki Baraja langsung binasa. Set hujan panas saat Mang Dampa narik ajianana. Ngong kadenge nu aduh-aduhan, aya nu tulung-tulungan sasamat ka inung bapana. Tapi sora-sora nu kitungan sakedeung terus nama jempe. Coba mariksa Mang. Kumaha nasib eta manusia? Ceuk anggara ka Mang Dampa. Nu dititah teu talangke celeng luncat muru urut nyumput mamusuh. Barang breh pagoletak aya welasna kabeh geus jadi mayit. Rata-rata beungeutna geuneuk. Kakeunaan ku jarum racun ti Ki Baraja
aya genu kabenangan kupana. Mang Dampa teu loba omong gancang balik deui ka Anggara ngalaporkeun kajadian nu lumangsung di dinya. Anggara narik napas jero, hate leutik namah teu mikeun mun kudu namahan deui korban. Sabab tujuan Anggara nu sanyana lain rek ngabinasa manusa, lain rek mati-pati anu teu boga urusan, hayang sote ngagempur musuh nu jahatna kaliwat saking. Tapi perjuangan kudu aya pangorbanan boh ti pihak musuh, boh ti pihak manehna. Ayo maju deui sarerea mangka waspada, ceuk Anggara. Mangga tapi sing atos-atos jang. Itu geus di daerah musuh ye, ceuk Mang Dampa dariana. Beraduanana laleumpang kibarajangi lesteng ka mana leosna. Dekanyahoan korosak-korosak Anggara jeung Mang Dampa mapai nu bala. Tapi tekung silira korepat cileng-cileng aya sinar koneng tina jorelat. Cileg salapan jago megatan jalan. Kabeh bajuna saragam. Karoneng meni herang calana hideung meles pating kelebet. Seak kabeh ngalugas pedang sayaga pikeun nyacag Anggara jeung Mang Dampa. Iwak nangdang hiujen. Nyao wajago bau kene jari ngao. Nges gumawani ngadegetan sayang maung deuleu. Wabenyit sangaran sia. Memeh kojo disebutkeun heula ngaran. Cek pamimpin si pedang sanga. Nanya ka Anggara bari mureleng pedang dicekel ku leungeun katuhu nu kenca nulak cangkeng. Ari Anggara teu ngomong deui. Sabab asa teu perlu loba omong jeung si pedang sanga ret ka Mang Dampa nu direret surti sep ngalugas bedog. Ngajega nulak cangkeng teu tur ludeung. Taya kasieun ari Anggara nyoba-nyoba ngawatek sapu jagat kebeling nang jerag bumi dadak sakala musuhna ting jarungkel teu puguh aya nu tibebeut aya anu ngajengkang aya ge nu nyuksruk kana batu. Para mitra anu mulia, harita geus pada tikusruk sadaya ge para mitra. Aya nu nyuksruk kana batu aya nu tibebeut jeung sajabana aya nu ngajengkang, tapi harita pating korejat harudang deui. Rata-rata pating polotot bakat ku ambek gegedugna kekerot nahan amarah. Lantaran asa dicoogado asa diunghaku ditincak hulu ku budak satepa. Maklum can naon-naon geus rubuh hanas ngahina ka budak ngora ari pek teh lain lalaborakeun. Barudak maju. Pokna bari ngacungkeun pedang. Mere komando pikeun numpes musuhna. Barang geus kitu Mang Dampa nyabet musuh nu pangdeuketna. Bedog nyuruwuh kana dada musuh tapi kolepat hiuk terang bedog ditakis ku pedang kemang seuneu ngaburica. Hiuk war pedang musuh ngancam ka Mang Dampa. Ngolepat ka handap rek ngababad bincurang. Celeng Mang Dampa ngajaul bari nyabetkeun bedog kana tarang musuhna. Leplos dua serangan tayanukeuna sabab sarua kesitna. Tapi Mang Dampa teu bisa laluasa lantaran dua musuh datang ngabantu baturna. Atuh Mang Dampa teh dihurup ku tiluan tarung bebeakan. Mang Dampa menicang cingceng nyerang bari miceun panarajang musuh. Sora bedog nu bantrok jeung pedang menitrong terang, sora dampal suku patinggar beli. Seak dua pedangan camang Dampa, nu hiji ngalabeheung nu hiji derek ngarak-rak iga burung. Mang Dampa make gerak orain meuntas, sirah ngelok miceun serangan, cangkeng ngagilak jingkahan nu rek nyangakan iga. Plos duanana bisa disingkahan, ngan orokaya nu katilu. Nu katiluna nyurubuk rek narok tarang, lenyap Mang Dampa ngalenyap, kesang tis geus nyawang, harita teh geus ngadak-ngadak bijil. Apun sanes nyawang geus ngadak-ngadak bijil. Geus teu nyaharepkeun kana salamet malah sakilat nyawang. Harita teh para mitra bedog bakal teurak kana tarangna bakal bencar. Tapi kolepat hiuk tang aya sinar bodas motong jalan pedang. Pluk pedang murag koceak nu bogana ngoceak. Sabab ti korona katiir kurang rang puspa nu meunang nyeuketan. Batur duduaan bengong sabab teu puguh baladna ngagubrag mandi getih. Mang Dampa uteukna jalan deui nenyo musuh bengong. Sakilat nyabetkeun bedog kana cangkeng musuh dikepangkeun satakar tanaga. Hiuk cakukeun pisan kana iga burungna. Gero. Nu kakadek ngoceak tuluy jari jega tukang dipapag deui ku sorokan bedog nu mateni. Bres ngalah hulu angen lengak blak nang karak pengkang getih maseuhan bajuna. Setan alas kurang ajar sia. Baturna nu hiji deui nafsu kurilap ngayunkeun pedang. Digas beheung Mang Dampa tapi hiuk terang bedog jadi bentengna. Sakilat pedang teh pindah ka handap. Rek mabad suku musuh suku Mang Dampa.
Harita para mitra kurang cepat Mang Dampa, tapi memeh kena kolepat plung pedang musuh murag bareng jeung batu sagede peureuh. Nugoga pedang colohok bengong daek teu daek ngareret ka gigir. Sabot kitu Mang Dampa eling seak ngayunkeun bedog belentrang kana tarang musuh. Tibang bohak meueusan, tarang musuh teas burileng matana ngaburilak ka Mang Dampa cirining ambek. Dua leungeun harita ramakah kuku-kuku nu sareukeut katara pisan rek ngaburak-barik iga Mang Dampa. Sabrut nubruk kilek Mang Dampa ngagilek kesang tiis nyorolok deui sabab reuas nenyo gerakan musuh nu kacida cepetna. Mang Dampa salamet, tapi serangan kadua datang deui. Dampal suku musuh rek ngajejek kana kalawalikat, tapi kolepat pelug kana tetepokan musuh anu ngabentur. Koceak ngagero bari nyekel bujurna, blek dibebeut gegerungan bakat ku nyeri. Rasakeun sia wawales aing deuleu, Mang Dampa aya kasempetan. Hiuk bedog diayunkeun cekok kana tarang musuh, kawas tadi ukur bohak meueusan. Tapi Mang Dampa teu eleh ku sakitu najan tarang musuh teas. Gancang nyodokeun bedog kana hulu angen musuh ngan edas. Leungeun musuh rikat pisan pigeulang Mang Dampa ditewak, rek dipiteskeun. Ngan untung aya deui pitulung, hiuk cerep regang puspa kawas tadi, nancep dina tikoro musuh. Koceak, lengak, krejet les ngaleupaskeun nyawa. 3 urang tinu salapan geus jadi korban. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun deui para wargi. Mang Dampa harita ngahegak bakat ku cape. Sarat reret neangan nulungan ka manehna ana breh ki baraja nangtung dinu buni. Bari nyekel regang kai meunang nyekeutan, Mang Dampa surti atuh regreg nenyok kitu mah ret ka Anggara nu keur dihurup ku genepan. Pedang pating kolepat Anggara menipak pikpek ngayonan musuh anu genep. Kabisana bener-bener diuji, tanaga jeung pikiran kudu bener-bener saimbang. Panon jeung ceulik kudu rancingis. Lila-lila Anggara rada kadeseh lantaran si pedang sanga teh. Memang lain lalaborakeun. Ilmu silat rata-rata geus luhur, gerakan jeung serangan rata-rata ngabahayakeun. Cilaka. Dianteur kahayang nama aing bakal kaserot tanaga yeuh ku musuh. Kitu ceuk pikir Anggara celeng mundur heula rek ngawahan. Tapi teu bisa bebas laluasa lantaran nu genepan cepet. Nuturkeun ka Anggara jajab ku sabetan pedog. Bedog baramiter pedang. Hiuk tang ku Anggara ditakisan. Anggara teu tulus mundur manehna matakeun jurus balik lemah. Mimitina jiga nu nyerang ka bagian hanap, tapi mun musuh balangah sakilat nyabet kaluhur. Hiuk miga suku musuh nu pangdekeutna celeng muluncat. Nu ti kencana rajang Anggara ngakilak bari nyabet musuh. Nu katupu seak plos tang bedog diadu jeung pedang. Kitu jeung kitu bae para mitra. Keur kitu Mang Dampa ngarewong ti gigir seak bedog narek ngababad cangkeng musuh. Musuh kawas nu boga mata dina punduk sakilat malik bari ngayudkeun pedang. Seak tang bentrok kembang seuneu ngaburicak. Ku ayana Mang Dampa ngabantu. Musuh Anggara ngurangan hiji, atuh rada hampang malah harita aya nu kabengbat perhatianana saurang rada balanga. Ku Anggara teu diantep dijejak iga burungna bari nyingkahan pedang nu nyurubuh kana angen. Cedak jungkel musuh ngajungkel. Kapalebah Mang Dampa nenyok itu Mang Dampa teu cicingeun, nu ngajungkel ditanean ku bedog hiu pres beuteungna beunang ngan hanjaka nyoledat ka gigir ukur dewang kulitna wungkul. Nenyok kaayaan kitu musuh beuki nafsu. Najan ngan karilimaan tetep ngabahayakeun, buktina nyerang babarengan ku ka Anggara. Nya puguh Anggara teh kabeur kapaksa mundur, bareng jeung kitu aya ting kolepat harita para mitra sarta ngaluarkeun sora nu ngahiung. Cerep keuna kana beheung si pedang sanga. Kuak pating koceak blag-blig-blug rubuh pada nyekelan beheung pedang pating galuprak kana lemah teu dicekel deui ku nu bogana. Dina waktu nungan sakiceup 5 musuh gempar dibinasa ku Ki Baraja. Anggara colohok bengong Mang Dampa kerung bari mencrong kana mayit nu pabalatak. Mondong mijeun tanaga jebungku. Leuwih hade gempur sangaligus. Tanaga kudu diawet-awet. Sabab masih kene aya musuh nu kudu digembur. Ayo maju. Ceuk Ki Baraja bari nyampeurkeun ka Anggara. Sikepna tetep tenang, Paman. Salapan jalma lain saeutik digempur sakaligus. Hiji pagawean nu nirca jabat nu tadi pasukan panah. Ceuk Anggara bangun hanelu. Manehna tetep asa-asa rek ngabinasa jalma sieun berat tanggung jawabna. Jang Anggara,
dina kaayaan kieu kudu kuat pamadegan. Sabab lamun teu baehan tangtu dipaehan. Itu deui mun gagabah jeung loba micinan waktu, akibatna bakal cilaka. Si Bedang Sanga geus kawentar gararak, tara aya basa hampura. Mun kudunungan geus diparentah kudu maehan, pasti bateni. Maksud kuring datalukeun heula tuluy bare penerangan. Hate si Bedang Sanga geus karahaan. Sabab pangaruh ki Buranil kuat pisan. Si Bedang Sanga moal narima kana pepeling ti hidup. Sabab jiwana geus dikawasa ku iblis. Lalembutanana dikandalikeun ku si Buranil. Sing percaya jang mang geus apal kana sifatna. Anggara ngahuleng memang kaharti alasan ki baraja teh. Jeung deui si Pedang Sanga geus binasa taya guna jeung mangfaatna najan diadu renyomkeun. Atuh sajabati kitu waktuna samporet bahaya geus ngancam deui sabab mun si Pedang Sanga geus binasa bakal aya deui nu maju nyatana tilu jagotea. Kahar kitu paman yuk ayeuna urang maju deui. Bangga. Tuluy tiluan maju deui bari deukeut kana palataran nu teu jauh tina lawang guha. Tiluan tetep waspada teu waleh rarat-reret nalingakeun kaayaan di sabudeureun eta tempat bisi aya musuh nu ngadodoho. Waktosna see para mitra sadaya. Rupina duwi ka dieu heula para mitra mangga wilujeng kantun bae permios.